Jadi di luhur yang mengajelaskan di luhur cek tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah tajidullah ta'ala kabanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara wa inda kulli syai' dina naon bae wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae qabla kulli syai' memeh naon bae ba'da kulli syai' sabada naon bae wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae wa tahta kulli syai' jeung sahandapeun naon bae qariban min kulli syai' jauh tina segala naon bae ke Allah aya muhitan bi kulli syai' jeung ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod tah ieu keur caritakeun morod terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha piceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al awal ku sifat Allah al akhir ku sifat Allah al zahir ku sifat Allah al batin. Sebab Allah teh wa huwa tah ieu deuk ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alaih Allah teh kuari netepan kana sakumaha kadeuleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun orang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Numantak lamun urang dek norekat di samping urang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qoh mukhalafah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji. Kaita teh urang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageus nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Hiji. Sifat Allah hiji. Asma Allah hiji. Zat Allah hiji. Tina hiji berarti tilu teteh geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhqil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas huwa lain bahasan urang lain bahasan orang moal arti dibulak-biluk. Moal arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah. Nu mikiran tentang kekawasan Allah. Nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres. Mun hayang apansa moal beres. Mun hayang inopa moal beres. Komo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ieu mah kudu dinolkeun wa muhqil kul. Apus gara kabeh. Di jero hate urang ulah aya dunia. Di jero hate urang ulah aya makhluk. Di jero hate urang ulah aya nafsu. Di jero hate urang ulah aya setan kakara kapanggih huwa kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula nu teu mondok mah geus black sweet tuh moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cek aing moal lajenna sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka ngusruk sia moal jadi wali moal ilmu na di mana? Paling takabur, sombong,
asa ku zikir teh jadi wali. Moal beres. Emang kumaha gitu jadi wali. Pokoknya nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok. Moal we kajen ku kumaha. Dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal. Ilmuna eueuh, ilmuna. Ilmu ibadahna eueuh. Aduh, cenah kumaha mun ngamimitian gua atuh bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji. Teu ngaji moal bisa ilmu salapi. Ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian ku kumaha. Mikung. Mantap dokter Andes moal jadi wali. Mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ka ilmu salaf. Ka balik ka bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae. Teu saha. Moal bisa wajan kumaha. Saon sababna. Sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi. Sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik. Sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik. Tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh urusan manusia jeung dunia. Out. Salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar. Wani sumpah aing mah. Moal kajen ku kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Si baheula loba raja wali atuh loba. Wali sanga jara di raja. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan. Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus neungan sakola. Tapi jadi. Tah lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin lagi. Golede. Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Ate orang nganggap. Nganggap ieu urang ka motor Scoopy. Bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan. Nganggap dunia, nganggap. Mantak dele Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Ama anta mapala sakitu butuh teh ai kanjeun teu butuh setiga-tiga acan atuh butuhna kaza wa ma ilaih naam anapun ka Gusti Allah mah butuh atuh kukula bae teh disaporkeun ka Gusti Allah atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun ja aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catatanana neuk naon mah kudu dilapor-laporkeun enek Jibril ka ditu ambo Jibril tidak ini takut gitu. Amma ilaika ala kanjeun mah teu butuh setik-tik acan. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ka seluruh makhluk eueuh-naon hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi Scoopy nolol mah waduh mantep.
Nggak bisa kajian kumaha gitu. Lah, diberi 300.000 sapeting hayu bae. Tahlil, diatut. Diberi 1 juta apa komo teman tuh. Oh, ngomong lagi anugerah hadza min fadli Rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teh naon ngaji. Eta dongengna ngaji ieu mah, eta dongengna. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat ban teu dititah. Haja jelema-jelema tertentu nek menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Ieu nek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu ganyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu ganyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusyiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira taya zat Gusti Allah ayana nu memeh aya sagala rupa dunia akhirat. Ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli. Huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari ku urang seluruh materi, seluruh makhluk, dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang. Lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal, nu memeh tajalli ka sagala rupa. Urang mah ayana lalagaan, ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa. Encan bisa. Kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal. Wa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli. Kana tingkah wujud Allah sabadat tajalli. Cak Allah kuntu kanzan. Aya kaula ieu simpenan. Kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk. Faqalaqtu maka ngadamelah kaula langit begjeng eusina. Di dalam melah kukula bumi jeung eusina. Malaikat geus aya nangieun kaula. Kula hayang dikenal ku malaikat. Wahai malaikat, ieu langit nangieun saha? Nangieun Gusti. Ai maneh nangieun saha? Nangieun Gusti. Sesuai jeung harapan aing. Ai nyieun bumi, nyieun makhluk. Ayalah Habib Rozak. Jak Gusti Allah. Ya geus boga anak wari. Boga nu sabaraha teu kahitung. Tingongora kawin bae. Nu ngaku anu henteu teh anak. Bib cek Allah nangieun sa nangieun Gusti. Eta lah akur jeung aing. Bareng nanya ke Ameng. Meng, lu ada dulunya apa? Ya dulunya kan saya mah turunan dari kera, monyet. Ya. Iya. Berarti manusia turunan ti monyet. Ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kuku mah ge. Asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu. Ya Tuhan itu memang ada. Cuman dia mah tuh adanya kan susah. Udah aja diwujudkan di apa di Brahmana. Waduh, itu Tuhan kita Brahmana salah. Aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun. Tah, huwa nu kadua kuring baradu an urafa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia. Sanggeus ngadamel manusia teh dibere nafsu. Sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu, dibere pemahaman, dibere kolbu,
Numandak inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere dedelan, dibere dedengan. Sokera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing. Aing tajalli didinya. Perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa iyalah kudu megatkeun heula kahirupan. Kudu megatkeun heula karamean. Sakumaha Syekh Abdul Qadir begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat teh innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing. Aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana, nu handap darajatna, anu handap pangkatna, jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun. Eta roti nu geus aya di leungeun, roti diragagkeun. Urang mah sekupi. Nafsu diragagkeun. Sapi ngomong, anjeun mah lain yang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae, jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap dek dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heura sorangan. Diri gerak nang Allah. Diri cicing nang Allah. Kicep nang Allah. Beureum nang Allah. Suara kadenge nang Allah. Napas kaluhur napas nang Allah. Nu mantap teu eureun-eureun Allah. Teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir khofi edan. Bakal edan. Allah. Menang saminggu bae dengan pancing nya mancing di hareupeun imam. Menang sendal nya bakal. Bebeja ye gabus ka pamajikanna. Ieu. Ka haji bareng haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pun ka haji jadi kieu. Wah, bareng ngaji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir dah tepuguh guru. Sebentar ngaji kieu teu meunang serius, bab encan dibeat. Eta teh tapakur bae heula, tapakur kabeh. Diri sorangan heula. Lempang, ieu teh nang Allah, diuk ieu teh nang Allah. Mantap moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean, endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah, dek muraqabah. Ta eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia. Berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan. Pannyana nu ngarangna ge. Nu ngarang kudu uzlah nyana, nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali. Apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh. Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Pak Zilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti dituna Abi Yazid al-Bistami, kabelah dia Semarupil Qurhi, kabelah dia terus datang ka Syekh Abdul Qadir, datang ka Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula.
Ulah-ulah uzlah ke kelembur ke uzlah deui ke kalembur ke uzlah deui ka naon maksudna uzlah teh. Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing teh deka Allah melalui zikir jeung tafakur kok kaganggu ya ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba keluar urang mah sumpar samper pan ka jelema nu mentak boga HP tandana jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah berarti moal jadi wali jelema nu boga HP moal kajen kumaha kecuali geus jadi wali na lain masalah nu encan jadi mah wali na tetep bae mun boga HP moal jadi wali sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh jang naon ini cenah beusi undangan kurang ya mun boga HP papan teh urusan dunia urusanana ekonomi urusanana politik urusanna bangsa perjob-joban lah perjob-joban eta pan HP atuh berarti ngajauhan ti Allah pugu urang teh titah ngajauhan makhluk mantap kadele sareret ge asal nu boga HP anggeus awet teh manis berarti gede ka makhluk kajen kumaha ingin sekupi kajen kumaha teh teh jauh ulah aya putus jeung jelema teh di mah sorangan bae sorangan bae kapan urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu eta eta mah kan teu bisa diabaikeun teh mah waduh naikna ke otak pan teh mah puyeng nah ieu kudu kumaha tah tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan tuh jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep tuh teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung seminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae sanajan di tengah kota sanajan di tengah nu rame sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara ai Allah deuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna metode nu mentak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah nyaritakeun perjalanan hikam geus lain deui geus langsung ka hakikat atuh engke kan jadi wali mah diangkatna ge kadang keur leumpang kadang keur diuk kadang hudang hees diangkat jadi wali mah kadang-kadang aya jelema ibadah we eueuh ngeunah kok kapanggih jeung hiji kiai terset hate kok ngeunaheun ibadah Allah sangat berhasil endek ngangkat hiji jelema naon sebabna sebab ketika neuleuh kiai nyana merenung kiai hebat amat ibadahna aing hayang amat kiai mah geus teu kabita anu kiatu kabita iba lain kiai sakopi ya mah kiai mah nyana teh nganolkeun teh diangkat derajatna ketika nganolkeun teh diangkat derajat ku Allah teh semenit 2 menit balik we ka imah eueuh deui nu ibadah bae tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh jadi eta mah rahasia Allah geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah na ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli moal bisa tah mah da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani dibagilah ruhani teh jeung panyakitna ieu kakuduanna ieu sok geura tapakuran ku urang ieu leumpang nang Allah ieu diuk nang Allah ieu cicep nang Allah ieu dengen nang Allah ieu sagala rupa nang Allah bae urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh atuh ai kitu mah Allah aya ieu di ai sebab kiceup teh nang Allah berarti aya Allah mulai J atuh deukeut Allah teh ieu dengen nang saha nang Allah atuh berarti ketika urang ngadenge aya Allah ketika urang gerak atuh aya Allah
Ketika orang ngomong ayat suara nusaha nu Allah nu mantak deuleu sia deuleu aing cak Allah. Denge sia denge aing sing hade. Gerak sia atau gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan. Dipikeun sia ku emah sia, ku abah sia, ku masyarakat sia kaleuweung. Teu kiai, teu santri, teu pejabat. Henteu nu kesugi, teu nu susah dipikeun bae sia. Sia dihormat sote nang aing. Sia ku aing diayakeun nang aing. Sanggeus aya ku aing diurus ku aing. Disehatkeun ku aing. Didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing. Aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing. Aju sia dibere ilmu. Dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing. Mana nu sia jauh. Kuari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing. Ulah diaku nang sia. Selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan. Geus berat geus luhur ye. Nang aing gawe ulah ngaku-ngaku geus. Ulah mulai kuaring. Nu di aku ja Allah kabeh ge. Sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku. Denge urang denge Allah manya urang ngaku. Robah urang robah Allah manya urang ngaku. Ye atuh ari kitu mah sabeuleum gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajalilah Allah di diri urang. Sieun urang. Sieun urang. Henteu kudu boga rasa didegekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang. Geus aya. Tah nyaritakeun aya teh oh berarti aing Allah musyrik sia. Beuki hese yang ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat. Nyulusup ke jero hate. Teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho. Nyaho sia amis madu nyaho. Ai amis jeung madu beda beda. Sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk-makhluk. Tapi moal bisa dipisahkan amis jeung madu. Mikir orang jaheurnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Moal keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis, tapi amis lain madu. Moal keluar makhluk ti kholik, tapi kholik lain makhluk. Kholik mah naon kitu ngaranna mukhalafah lil hawadis, tapi moal keluar kholik ti makhluk. Naon sebabna? Lantaran robah urang robah nang kholik. Deuleu urang dang deuleu kholik. Atuh tajali urang. Ieu kan keur nyaritakeun tajali je. Itu berarti atuh aya tajali. Tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang. Kurasa. Lain ku ucap. Ieu mah keur carita. Kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa. Ai rasa mah kan masing-masing. Baso ngeunah cak si eta. Somai ngeunah cak si ieu. Ribut cak aing mah ngeunahan baso somai. Cak aing mah ngeunahan baso somai. Baso somai ribut. Ini cak orang somai, seorang baso. Itu menang ribut tina rasa. Cek seorang itu gelis sama, tawa, kolisi dong gitu. Gelis cak aing, Masya Allah. Senyum na, Gusti Allah. Murag dia jantung aing. Cak orang, siap kok gitu, hidung baik kudu murag. Cak aing mau wadai. Waduh, iya mah bidadari dunia, iya mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturanna eta kos kitu bae geus kudu berkorban ya hideung ya cak aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa. Disenserikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih cibrek nu putih mah. Sagala cibrek sia mah. Ayo hidung mau waduh teu garing be. Coba sih jeung orang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ke makhluk, cinta ke materi, cinta ke jabatan, cinta ke Allah. Nak leungit. Kuari mah dipiceunan, tapi tamiceunan cinta salian ke Allah. Masih Allah, Allah nanaonan.
kuari mulai urang tafakur teh ye keur mengarah kuari robah aing teh nang Allah pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir lembang aing teh nang Allah atuh segala rupa ge nang Allah atuh tajali Allah di aing kuari geus tah boga rasa tajali sieun bakalna sieun teh sieun ka Allah hayangna salat bae hayangna maca Quran hayangna zikir engke ge kondisi orang seger diu kondisi orang bari ngedengeng ka Allah bae bakalna ka Allah disesuaikan jeung kondisi orang ngedeng Allah ngedeng ka dia Malik Allah ka dia Allah bae geus lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari nah kuari luar urang neuleuh batur robah nang Allah tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah neuleuh hewan robah nang Allah neuleuh angin nang Allah neuleuh laut Allah robahna Allah kabeh atuh Allah kabeh nu kadeuleuh tapi perasaan lain ucap perasaan geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah aya di tengah-tengah deuleuh Allah aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah berarti kos kalgori kos jelema kakerem kumaha kakerem kahareup cai ka sisi cai ka luhur cai ka hadap cai ieu ge jauh nu lain Allahan geus moal aya kunaon kitu moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaifa ayeuna moal aya sebabna atuh Allah kabeh eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge dina tauhid TK cek Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun puluh tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu kaifa can pernah hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah geus tulis gitu da cek Abi Hurairah teh pohara amat tina encan pernah kuring ditegar kunaon kuring nyulusuk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ari tuan si kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalahan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna kok henteu pernah kitu cak Kangjeng Nabi pan kabeh ge nang Allah Abi Hurairah geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal robah janang Allah cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian si Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti, cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabehna teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae. Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh aya jeung makhluk. Diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok sok-sokan jeung ka dieu mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sok jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kos gitu. Lain ko omong tama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ke perjalanan sampai tapakur muharrik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua aya tafakur aya muraqabah engkena aya tahali kakarak tajalli lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali urang bahas tahali heula engke wallahu a'lam.